bakal datang ke umat kami jama bakal resep 5 perkara poho karena 5 perkara. Oh mau diceramahkan teh panjang ya hadis Rasul. Wasinutan pisinta dulu koriba wasaupatas wipinta dulu ba'idah bakal datang ke umat kami hiji zaman resep 5 perkara poho 5 perkara. Mana nu 5 perkara hiji jama bakal resep kana dunia tapi poho ke akhirat. Bebeakan neangan dunia hulu dijeun suku-suku dijeun hulu neangan kaduniaan tapi poho karena tempat pangbalikannya tanah alam akhirat. Tuh hiji nah geus terjadi dina zaman ayeuna mungkin wae terjadi zaman neangan dunia nepi ka teu salat lohor, zaman neangan dunia teu salat asar, zaman neangan dunia tepi ka teu salat maghrib isya subuh ninggalkeun kaakhiratan mentingkeun kaduniaan padahal kanikmatan dunia mangan dibatasi ku Allah. Hiji barang dahar nepi ka naon wareg hiji barang dahar nepi ka wareg geus wareg nikmat nah hilang. Kadua sare nepi ka tibra geus tibra mah hudang rek disarekeun teh anger teu nikmat sarena. Katiluna ngan ukur kikituan hubungan suami istri ngan ukur nepi ka bijil. Anapun harta jabatan kapangkatan eta mah pelengkap. Mantap nu kahiji bakal datang yuhibbud dunya wa yansaunal akhir. Kedua yuhibbul hayat wa yansaunal maut jama teresep hirup rarasaan terek panjang dia umur di alam dunia padahal mau pohokeun karena tempat pangbalikan nu abadi nyata na pangbalikan akhirat melalui maut. Sabab maut teh panto al mautu babun maut teh panto mukakeun lawang dunia nuju kana lawang akhirat anjeun sok sanajan ngora jadi santri belum tentu panjang umur. Sabab ari ngaranna maut mah teu aya batasan umur. Rek nu ngora, rek nu kolot, rek nu sehat, rek nu teu sehat geus nepi kana waktuna mah geus teu bisa walakaya. Mantak urang resep teh hirup. Urang resep kanu hirup. Resep kana hirup, resep kanu hirup. Nah, yuhibbul hayat wa yansaunal maut. Katilu nu bakal datang ka umat kami teh yuhibbul qusur wa yansaunal kubur. Jama teh resep kana gedung-gedung nu bertingkat imahna apa alus-alus, apartemen apa luhur-luhur, aya nu menjulang langit ka luhur. Oh, batur mah urang mah kakara boga 2 tingkat pasantrenna. Batur mah aya nu 3 tingkat 4 tingkat. Aya hotel kanya ratusan kaluhur bahkan aya nu ribuan kaluhur. Pa mewah-mewah eta bangunan tapi poho kana bangunan nu terakhirnya tanah alamku batur mah imahna ogena 500 bata 1 hektar ku sorangan urang mah aya aturan poho kana bangunan nu terakhirnya tanah 1 meter ka 2 meteran alam kubur. Kasabaraha eta katilu kaopat wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Jama resep ngumpul-ngumpul harta poho kana hisaban perhitungan amal isukan di akhirat. Sabab ari harta makan 3 pertanyaan anak hiji ti mana harta anjeun naha nu halal atawa nu haram. Kadua sakumaha harta anjeun nepi kana nisab zakat atawa henteu. Katiluna dipake naon harta anjeun. Nah dipake ngan apakahan, nah dipake judi, nah dipake naon infak sodako jeung sabangsana. Eta teh bakal terjadi isukan di alam hisaban bakal ditanya. Baju anjeun nu dipake ti mana asalna? Nah tina nu halal atau tina nu haram? Santri ngagasab nu batur halal atau haram? Haram. So, haram ngagasab teh kecuali lamun urang ulima ridho
artina si eta mah bageran tapi lamun teu bageran mah jihara. Eta kaopat. Kalimana wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Jama teh bakal resep ka makhluk. Nah, naon disebut makhluk? Nu diciptakeun ku Allah. Resep ka kabogoh nepi ka poho ka Gusti Allah. Tuh, kena tas mulang kabogoh apel ka imah nepi ka teh salat lohor. Nah eta yuhibul khalqa wa yansaunal khaliq. Resep ka makhluk wajah diome terus-terusan hayang kaciri glowing mun awewe tuh dilipenan terus-terusan make make up nepi ka teh salat lohor isukan pangantenan anjeun di make up tinggalin salat lohor tinggalin salat asar sabab lila ngamik apanana berarti yuhibul khalqa wa yansaunal khaliq. Resep kana mainan ngoprek HP nepi ka salat lohor tinggalin salat asar tinggalin salat maghrib tinggalin terus-terusan eta teh mika cinta ka makhluk poho ka khaliq makhluk anu diciptakeun khaliq anu nyiptakeun eta teh makalah ka sabriji makalah ka 20 genep. Wal maqalatu sabiatu wal isruna